Di hiji daerah dua kumpulan kajinya eta kumpulan tonggo, kumpulan kedua nyata kumpulan lebak. Jebel. Punten Mas. Lihin sia ka dia. Yuk. Mainan bos. Maneh ayeuna nyokot duit keamanan heula ka warung. Kira kurang serangan. Mana sieun? Aya namanya kaing. Siap atuh bos. Yuk gini. Sebentar sih. Di salah saji patepatan aya kumpulan urut mau keamanan. Bos, naon? Ya pendapatan kurang. Warung itu disokot ke kumpulan tonggo. Terus bawa enak teh. Tunggu ku batur di bawahna. Mana naon gitu? Mainan bebeja orang. Oh, nah tuh. Siap, Bos. Weh, kalau boy tungguan urang. Tah, anu mimiti nepi ka warung nyata kumpulan lebak. Aneh. Mari keamanan. Lain kumpulan tonggo. Di ayeuna na pengkel mah ku urang. Mana mana tong loba. Gua ngomong ari ka duita. Mohon enggak nyangakeun. Ayo ah. Torojol nak baru di tonggo. Mang biasa. Biasa naon, ah? Eta duit keamanan. Kan atas tadi kerduaan. Usaha. Datang atuh. Nah jadi sia nu ngagas. Hapunten Ira. Gaya tulah aing rek init barang kokok sia. Silihin bebeja ka si Jarot. Bos. Sia naon ngadawas aing keur langgutan. Iya duit keamanan cokot ku batur. Kusaha maneh? Bos, kawan banyak lah. Siga nama kumpulan itu. Aing keur nginum ngadawas. Hayu nih aing ah. Goblok. Ngeunah, tarikan. Siap da urang atuh jagoan. Nah, kieu. Si Jarot datang ka warung jeung barudakna. Kakak tarik ting. Kurap. Bang. Duit keamanan teh dicokot ku saha? Wawanian gitu kan. Buka ada tadi teh pengawakan teh alit-alit. Jika nama bos, ngawak kaletik mah barudak lebak. Jadi nu mana nu bener teh? Tuh, kali ditu bos. Ayo bos, urang sampeurkeun aya kawannya weuh. Aing mah gede kawani. Ayo. Dan jukut teh rek hujan euy. Hayu urang balik. Kakelah. Tah, ayeuna mah kumpulan tonggo teh nyampeurkeun ka kumpulan lebak. Sok ayeuna mah lajengkeun nontonna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyana bet salam karena terek mastikeun sia oge. Punten bos. Langsung bos. Ayo asup ah. Bos, kita anu mau kapan dok? Buka 7 ke mana buka? Siap bos. Awas ya, kalau kumpulan tonggo. Dulu kumaha atuh ya? Arot non maneh. Eta bos. Kopi si kumpulan tonggo. Beda ya urang atuh. Bos, itu kumpulan tonggo kumaha atuh? Kita asup we. Jan, gimana urang? Ieu na lobaan. Dalam kurang we. Mereka sana. Iya rek gedung di dieu. Oh. Rek naon maneh ka dieu? Di dieu mah rek mastikeun nunggu. Ek mesti kenal heula ya teh. Benar teh anak buah mana yang nyokot duit keamanan di daerah urang? Mana Tunjukkan usia. Woi, mana? Oh, sok urang naon? Nah, mana ya? Oh, naon sok? Jadi mana?
Alam mana tong susurung kitu. Sia ge kalam tong surung kitu. Jadi ayeuna kumaha? Sia hayangna kumaha? Terus urang nyen masalah, urang nu nakal mane. Sia hayangna di mana? Oh, di mana wae ge? Di mana wae ge dar aing madak. Aduh, sia tingali atuh jangan ka aing teh. Hampura aing. Hampura. Oh, koe nyampura aing rek balik lieur. Siap. Kadenya di jalan nya. Heeh. Tah, di base camp masing-masing kumpulan tonggo jeung kumpulan lebak geus nyiapkeun fisik. Kamu dannya nu kamari? Kelak. Oh, heeh maneh teh. Tah, Maneh mun lempang tok teu tinggalian. Kate aing keur numpak motor kemarin di mau dumpakan. cakul poho. Heeh, kamari ayeuna rek ka mana? Ka ditu ka hareup. sok Kayak lagi ade. heula sekedapnya. Nya sok Nah. mangga. Kumpulan tonggo yang berga kumpulan lebak mudek siap olahraga. Ya. Salam olahraga. Barudak aing geus bubuk, barudak sia geus bubuk. Kita ada kumaha? Tinggalnya sa aing jeung sia. Gegedo. Darlah. Buka. Jaring kah? Awas. Wah. Geus we lah. Urang geus sarua awak rusak si awak rusak. Geus lah. Ayeuna masih lidu duluran aya. Geus si hampura eta mah. Urang jaga keamanan di daerah ieu heuh. Tadi barudak Amanat anu tiasa dicanak di film ieu nyaeta entong wantun nyanak hak batur. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah guys. Berarti si Dian geus beak eusin Ya, tuh. Paling ngeliwat liwat tuh kieu. Yo guys, kembali bersama saya guys. Iya goblok jalan aing. Hiji, dua, tilu, cetrek. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Iya. Maghrib bro. Sejabong karunya. Tabung. Mang Toto.